Masya Allah namun orang geus ridho kenapa pasien Allah keputusan Allah luhur hirup nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunya sebab dunya mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunya geus atur geus anggeus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus dorekat bang udah dia mah masa bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngematak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tetangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclug mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna lamun orang nyaritakeun bangsa jelema laluhur jelema luhur teu dicoba urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna karomah nu dibikeun ka wali tungtungna haju urang kabita hayang ngadenge wali teu kahujanan urang hayang ngadenge lamun wali mah ka Mekah Salengka urang hayang ngadenge wali bisa hiber urang hayang ngadenge wali bisa nyiples urang hayang ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai zam-zam urang hayang bagus itu hayang gitu hayang-hayang acan mamanya urang hayang tapi barang ngadenge perjalananana ulah aya babandul nu badag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul manuk lamun aya babandulan moal bisa hiber boro-boro babandul rapet bejangjangna moal bisa hiber lalayangan aya babandulan miring sabelah kudu miring sabelah di babandulan deui sabelah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna urang hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul nu ngababandulan urang naon min maksudna ila nyi ila nyi an wa ala nyi ala papi mbak si empi waruba mbok ruba ba ieu teh babandul nu bakal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nyana geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah tapi kabelah dieuna kunaon ngabaged nyana eueuh ngeunah kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh
anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti tamalah beresan bae teu gebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanana sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teu inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandulna weukeut urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka bawa salat lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganahan naon pamajikan marah bae ka aing ya tuh jadi urang mah keur salat ge pamajikan huluna aya di hate urang marah ka bawa salat eta babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan mun dua mun tilu mun opat jadi babandul gabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibaguded geus pamajikan anak deui ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugi keur untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ayeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPPT ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah yang bisa salenggah ka Baitullah teh malah zikirna ge di embat-embat kunyana di buleut-buleut abeh apa jar ahli torekoh geus pamake udeng-udeng make jubah abeh pajar aya abeh pajar makan lain berarti jain asli mah teu abeh pajar ja asli mantak make jubah ge nyana teh abeh pajar kiai berarti lain nyana jai kiai asli mah teu lokayang abeh pajar ja asli urang mah kababandulan ku sapeda kababandulan ku motor ku mobil kababandulan ku jabatan organisasi kababandulan ku baju hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih nu itu ge aya ngan kancing hiji hayang aya nu mulus malah nu mulus atuh jeung meulina ge ngan 200.000 malah mah 20.000 lain 200.000 kadeleuna mah bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong
babandul mantak boro-boro boga jabatan mantak dah kamari manyana ngomong bae cenah kiai soja sajana norekat teu meunang burung pamarentah maka sorga soekeun ku aing sia sungut sia ka sorga belos ya neuk mah neuk jalan mana bae ge ngana kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa babandul boro-boro eta tuh boga santri ge kiai run meureun jadi kiaina padahal santri lobanya nama hayang usul ilallah ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya nama heraneun kabehan ge kok ieu mama teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon kaganjaran tuh ajungan nasehatan mama pan juga nasihatan mama hoka mah tebatur mahara yang buka santri mas santri waya ge ditinggalkeun kajeun lah lain gitu ieu ibadah kajeun lah teu nyaun pannya nama sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah ih kajeun ku lantaran didesek bae atunya na ge ngomong jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelasna ge leuwih ti 5 bisa dijualan teh gelas diarep jeung make kasur pohara jasa jeung sasalaman antri sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos kararitu lamun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule deuk iraha wusulilallah lantarannya na hayangeunna diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul sasinun teu resep jelema dimulya-mulya aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiaina ge hayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari ge jelemana nya nama geus teu ngaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu cak pokoknya aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nya perhitungan aku situn penting ku ari bacau blon mah budak kolot-kolot ieu babandul ya mun urang nyaritakeun kiai run meureun dari kiai lah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna aing geus kitu mah moal usul cek kiai run ngeureun ding dagang tahu coba ngeunaeun disebutna ge mang ade mang bari teh mang tah mending gitu jadi ngeunaeun geus mulai komo eta mah cara di Garut mah surat undang teu make Raden bae ge nya nama marah goblok ya nu nulisanana saha teh nya habeuladeun aing teh Raden kunaon teh ditulis ka Radenana ke leungit aing Radenna teh mah jauh jasa tama lain wusulilallah wusulilal jurig teh bagus kitu mah ieu kunaon ieu surat undang teh make tu bagus pan aing teh runa kesultanan sultan pan aing teh Sultan Saladin mau babandul ieu cerita babandul henteu di mama-mama wae mangkanang mangkaning aya anu kuari mengabuyakeun nya ka mama ku arinya nya mama mah geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya aju nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut Purukutut oh itu eta buya orang nyana eta Yuni Purukutut atau Embe Gembel. Nah eta maksudnya pek bae ngan mandeg di dinya Bang Balu ulah naon ge ulah Bang Balu geus puguh pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah ridokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho
dagang untung dagang rudi ridhokeun aikir ngomong ridho papasan teh Allah mah barang ditafsil mun dagang untung ridho sumuhun dagang rugi ridho manya urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang tuanana sehat eta urang kudu ridho muhun nuhun nyun urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh manya eta kos kitu teh ese. Oh masyaallah, lamun urang geus ridho kana papasteun Allah keputusan Allah luhur hirup. Nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh. Urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi. Itu teh adi urang-urang teh kakak yuk urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmina ulah aya harapan kadua tibatan nyambungkeun itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan teh eta susuganan teh kata Bang Balu teh susuganan teh eta teh diondang dari itu rajabannya ya mayang ayah penasehatna susuganan wae ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan wae teh berat mah teh susuganan wae tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul. Nah ya urang deka Allah ulah aya babandul tasblang ka Gusti Allah cepet ge geura ge anjeun Nabi Ayub ku Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur nyeng serikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kos jana madaek urang ibadah ka kholik apa urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranya nyaritakeun tentang kagagahan awakna nya mah gagah pan urang mah bieu nu mantak urang ge mun di bere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah delekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ya iya teh maruriang buadai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embe nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar cek masyarakat pohara amat si Ayub kudana pararae ontana pararae ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih caknya nanti tetep bae urang lamun sugih mah ente kebal turun sene idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleuman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeulem termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeulem di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mentek lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah masyarakat tunjukkan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo pula cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeulem
semuanya ada cicing baik atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieukeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandeg ibadah bae ka Allah Allahu akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak wari harta beak masikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah ya kene anak yang mamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh aju bebe ja masyarakat yuk atuh balik emang udah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mendeg salat bae Allahu akbar ambu teh si Ayub waramat wah parah iya teu teu bae cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah alos diayakeun ku Allah aju dieukeun ku Allah geus aing mendeg ka Allah bae Allahu akbar cek masyarakat pantes bae nama Allah Akbar gelantaran awak nagaga boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna ju atel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep bae nyana salat bae yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jeung nantepkeun bae tuma segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayu urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu aju pendek kunaon teh berjamaah bisul jagana bisul bagi geus teu berjamaah malah macak anakna bukan enggak berjamaah enggak salat bisul teu salat urang boga pajak kita kos kitu beuh lamun dirisan mah teu mang geus salat malah ka salat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa ih sarojeng bunuh diri parah teh bajelah salat kacai sarojeng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub babara geus beak awak bau bawa jum masyarakat ke bauan dirinya unjukan ke pemajikan oleh Siti Roma Aisyah teu bau ente bohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta be kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri orang keur cicing we kieu ditampilin ku musuh jeger marah urang goblok sia pajen kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae urang keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger marah urang bukan teh sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan urang keur cicing we nampiling di tukang ceklek we di deles sarwiti kaboga urang aduh jakna teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh masyaallah ngeunaheun jasa diciwitku musuh menyeri diciwitku babaturan menyeri kene bet tapi diciwitku sarwiti mah nya angel nya leutik bet nikmat iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta ya hubungan mah masyarakat teh hubungan jeung Kangjeng Nabi Ayub kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak
akhirnya dengan sadar jegang yang Nabi Ayub kakak mah picen bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah kak ka ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah Masya Allah. Jadi dibalik penyakit, dibalik kefakiran, dibalik kesusahan, didinya ya rahmat Allah anu hese dicaritakeun anak Ki Imran boga penyakit ambeyan pohara ambeyan ketika ndek didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salam lagi geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna cek Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat saha si jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah. Urang delekeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih bebe jaga pamajikan atas tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih aing meuli pan geri di Cirebon meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet tangan emang dek naon ka ulah loba omong aing dek nasbeh bu tak kakak karakuari bae ulah loba omong kakarak deuk geus geus usil ka aing tah tasbeh de subhanallah 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 kak kok ada jadi getol si paeh aing si paeh aing mani penyakit bahkan kembang paeh hitut kembang tai penyakit kembang paeh jadi mentek aing ieu mah tasbih bae lah bisa-bisa aing bae tuh tadi kamari keur sehat bakon teu ye tuh keur sehat mah poho aing justru ieu ku ari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teh mah jelema mending muriang takos kitu mah sebab nyana keur sehat bae teu inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan oke jelema keur bri bro malo baja sebe bro di pantro bo di juru ngalaya di tengahi mata kawadan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi mah kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat be aku hari pakir be jumahna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khusus on deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kudu apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasanganna ge leuh nu di imah mah bau hapek mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy. Waduh, tak kiaji kos gitu eta. Orang Cikupa. Atuh geus bae kos deui atuh aing nyaho, kudu manya kudu zina mah aing ge. Itu sekali-sekali bae sih. Tolol tak kiaji. Berbagai fasilitas saya cabut ku Allah. Mobil teh hiji-hiji acan, motor teh hiji-hiji acan. Nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh, boro-boro usahanya na pabrik ge macet. Ngesel kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh aing di ka mana di ka mana aing balik udah pangbalikan di ka sia mantak aing sakitu jandung ka ditu geus sia moal aing diantepkeun bae jang balik aing cek nu kolot nyeri aing mah teh jang pangbalikan burung beuh atuh aing muriang saha coba ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan tukang ngusapan sudah ngomong pokoknya mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cokolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot teh
nges pokoknya mah kuari mah cinta boleh deh ya kaneng deh kalau kuari bae kemarin mah dibagi opat sering saparapat kuari cokot deh cinta ngus jeng meng kabeh geus raradutan ki coba teh cinta udangkeun coba barang udang teu henteu cegeuna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang gitu mah lah sudah loba omong kuari mah urang kuari mah geus udah naonan kerek balik geus dicarakan kuno kolot kamari mah kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir pan diusir ke mana balik ya nak tah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak nek mana ujung mah kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae abeh ka sorga nanti heula cenegeh di ditu nage lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulainya na ka masjidna jam 9 balik nage batur geus baralik nya nama panderi sugan teh maca sholawat orang muka kas heula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji getol sholat berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugi sebab sugi mah nya telok ibadah tah mana tak babandul areueuh keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideureuh secara gaibna tuh keur sugi mah teu bisa ibadah barang susah mah cenah bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh nah urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul mending miceunan sorangan kuari coba di imah ulah boga TV babandul tah coba ulah boga HP ulah boga mobil ulah aya bikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah jalan apa hayang kalau lo ngomong sia tungtung nama murid babandulan guru boga babandul tolol ta guru murid bisa iber guru ngagebru aduh teu beres ya tapi cenah bari goreng babandul nah iya Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibelem ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneu teh wanieun sedengkeun geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi areng ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim secara mata kasat menyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim pae Ibrahim tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah Masya Allah coba ge nu mantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong luang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh
saat seperti etak sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malah aya paling gede dijeburkeun. Oh itu macam diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malah ya mun kitu mata aing manggikan nikmatan teh harita keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarak ka kuburan tengah peting hujan bari geledeg sing jelger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan. Oh, para ujang salin ujang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya hayang dahar ujang udah nginum ujang salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya dinya aki-aki saya mbah Abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wow bajamrong kos kitulah saat-saat keur model kos kitu biasana cahaya datang lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage keluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngaleungitkeun perwatekan eta di babandul eta teh dileungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu kuari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna dibere cahayana ketika mantas diusir ku pamajikanana aju nyana teh tas belang maeng geus sabodo pamajikan aing maeng henteu langsung sapoe dua poe tilu poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantaran nyana HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan geus teu rek mana naon nyana matungan di tempat bae di dinya mah nya diusir di luhur kuburan jadi di dinya jol mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ke jalan kabeh abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna cek ngalaman naon beureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun ngintip si mbak meureun tuh ku kabehan tuh atuh dek naon ngintip-ngintip keur mandi atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak dek naon diintip atuh mun nyahoon masih mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah anjing Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur guha di Jabal Sur nah eta atuh kitu kene para aulia Allah Tuan Abdul Qadir diangkat jadi kutub nate jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema geus berjuang anu luar biasa geus dianggap nu edan cumplang campling karak didatangan cahaya ilahi urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar aju puasana ge bukana ge rujak aya kopi aya teh manis aya teh tawar aya cai putih aya budak aju belajarna rujak samangka aya rujak naon gara Bonteng Suri aya segala rupa aya itu ieu mah lain neuk manggihan Lailatul Qadar ieu mah ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun mah beda tuh moal menang Lailatul Qadar kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah teh digaollokeun barang daharna dikurangan karak urang geus
prihatin anu luar biasa mundaharna ge biasa nawasok sapiring orang tilu comot bae comot Muhammad Ali tapi kuduna kos gitu orang diprihatinkan nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang hayang manggian Lailatul Qadar mah eueuh dongeng na jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh tetep baik kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggi Lailatul Qadar aju manggil Lailatul Qadar na model orang pondok mah yang manggil Lailatul Qadar ira jam 12 berang menya Lailatul Qadar jam 12 berang penting Lailatul Qadar mata ke Lailatul Qadar lain halul qadar lain Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na hees bae guru lah hees ti penting dahar dikurangan minum dikurangan fokuskeun ka Gusti Allah ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun ka nu sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat si Lailatul Qadar cak Gusti Allah emangna parangsana babandul nailah ulaya babandul mulaian orang guari micenan babandul cok ulaya kabeng berat naon bae ge ulaya kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye itu urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui cenghor urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge orang di peuting we udang jam 2:30 3 batur moal ngadenge atuh moal aja hees urang mah ngadenge suara bangkong kadenge cangkas kadenge dan naon ge kadenge urang lamun seri udang peuting mah aya nu seserian kula ge kaget urang kaget 2:30 anu seserian ge wah naon ieu naon kunti anak tak lain ya ngan kudu di tangan di mana suara nu seri orang santri mas 2:30 geus seserian bae beuh masyaallah ku senang-senangna teh nyaho ekonomi keur macetnya nama sorry bae teu peuting deui masyaallah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ieu lah malah bejakeun lah ku aing sakjana mah aing teu ngintip beunana sial teh santri ya Allah ya Rabbi tuh eta kos dari itu asal aya berarti penting suara kadenge ka urang masyaallah nah ieu babandul aya jelema nu geus naek turun deui komo nu encan naek mah ku babandul eta berat maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa mijenan babandul hampang bread teta makan keur dongeng kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mahal carana tanu mahal tah sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajen dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus aing ngabau-bau sumut atuh ngabejakeunana maksudna kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah naik urang ijah naik beuki embung sorang aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika orang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna
eta kumaha carana nah ieulah mulai make cara heula cara nama dina jasad keneh bae pereumkeun mata cocokan ceuli cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok nak mata dipereumkeun bisa ceuli aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu di handapeun naon karangarana susu nu belah kenca jadi tarik napas urang kaluarkeun urang neulekeun tungtung irung beta neulekeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal ka jero hu asal keluar Allah asal ka jero tak deulekeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup hu keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok gerak engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing ge sia Ibrahim teu teu mimiti irung nomor kadua nomor katilu nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mata mah zikir syariat ngaranna naik beka dan geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur ceuli diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kursna wudu mandina jam 12:30 ka ditu saha sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan orang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh aya kos kitu mah kakara ge endeup geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang deuk mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh deuk ibadah segitu eta kese ande bukan seakan-akan orang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih urang mayit teh kumaha mayit terus urang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kaler loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu neuk ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah urang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teu napas langsung hu ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakarake kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik ka luhur ka dieu ka luhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah
lah illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah tanah pasta geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir dialogkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik lain muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang jikun lain rasaan lagi kieu ye culat cilik urang ge pocong tanaon sih enek norekat aja sih ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak ke konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta makanya aya opat rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sebulan 2 bulan 3 bulan neule dunia biasa bae neule jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana kada jadi dibere ku Allah jadi orang kalem bae dunia biasa bae artina tuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan aja biasa bae orangna biasa hampang bae biasa ngan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul ieu babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana kaukur kan ku urang bisana ka mana kaukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit sakitu bae jada bagus terek nempo karena usul luhur martabat batur nyana sakitu ge geus alhamdulillah standar bae mencara mobil eta mah mobil pansakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naek ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyaho coba-coba aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nongton bola bebeja mah kata tangga naudu aing keur penting tuh hes nurutan kiai aing tuh hes wiridan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun
aya nu langsung naik urang baik jelema teh begitu ndek ka Mekah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah nage rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti tuh beda jeung ndek ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari mah pohara jasa ibadah na masyaallah lain lalagaannya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang maot pamajikan anak ya Allah ajukan colah aduh kada balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bau taneuh itu biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh eta macana variasi hirup rayuan mah tapi emang beda eta ku rayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae make nu kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas kitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu enggeus tarap-tarap bertoriokoh pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan eta teh lamun lulus wusul lamun geus usul eta mah geus sangat fokus geus usul ka Allah mah geus teu selempang lantaran ibadah geus lain zahir ibadah teh batin dina harti ibadah batin teh ya nya nama boroker salat di luar salat ge salat maknana kadeleuna hees padahal mah salat dibandingkeun jeung nu salat di masjid ribuan rakaat dakang ka dadas tarang eleh PKS mah bandingkeun jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek eta luhuran keneh nu kerek tegardian kan jelema nyasi nu salat di masjid ujung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teh nyaweun nya nama sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah jadi hees aja bimakna salat bimakna zikir ari ieu mah nu salat bae kapan ingetna ka karung salat mah salat pan inget da teh bangsa ka motor ingat ke jabatan, ingat ke sawah, ingat ke macem-macem. Eta deres tak ingat ke nukus gitu, ingat ke itil. Aduh, Gusti Allah. Barang bau kaingetkeun ka salat. Gusti pang belon-belon. Blonnya teh tamangis. Blon tamangis. Mun hayang nyaho jelema blon eta. Ikir ke Allah, ima inget kadinya. Aduh, masya Allah. Nah, al-maqubatum an maratibir rijal. Anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu. Beda jeung turun biasa, trek eta mah wajar. Ieu mah nyorosot. Ngagesleu bruk. Eta ayat 3 pangkatna anu nyorosot tina pangkat rijal 3 rijal mah jelema anu geus canggih nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal subhanul yaum rijalul god rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah wali rijal ngaranna jelema jago ilmu nahuna rijal nahu jelema jago ilmu pikihna rijal pikih. Jelema jago politikna rijal politik. Jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi.
jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali. Nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3. Nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagawean. Pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah. Rijal makan fokus. Urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran? Allah. Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang. Anu ngarizkian urang saha? Allah bisaan. Naon ayatna? Heuh, loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah. Pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Ha, guys. Ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga kayakinan. Ya, eta mah jelema handap teh handapna deui. Jadi belah ditueun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi hadap jasa sama. Lamun urang dagang setelah dagang rugi, haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid temen kos kitu. Emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah. Emang bagianana poe eta sakitu bae. Kuduna apa begitu dagang rugi, alhamdulillahirabbil alamin. Beres. Iya ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum iyazan. Untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae, panas jeung tiris akur bae. La khaufun alaihim walahum sebabnya anak kerjaan Allah. Nah, nu tadina bertoriko, nu mantak si salah bertoriko. Ngasupkeun torekat na kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah. Jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina. Mantak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngijazah-ijazahkeun torekat. Tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Haju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna, euy, urang dagang lamun geus norekat sok maju karena dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah. Urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah. Eueuh hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia eueuh. Justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat. Sia lamun deuk norekat geus kuat encan. Jitu insyaallah lain kuat tanaga. Ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika urang norekat teu meunang lepas tina urusan kaduniaan hiji we Allah talam lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu ye ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun torekat atuh ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sabaragus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah wan teh sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah. Kuari geus bisa. Mantep jasa. Kan lamun fokus mah mantep da naon. Mantep cara kareta mah terus bae. Anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana. Eta ngaranna norekat. Ari mah ieu lain, norekat teh mampir heula di warung pojok. Ngopi di warung pojok. Mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus takos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeuting 2 peuting 3 peuting atuh nu sehat kuat jasa
sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia. Ieu teh ditinggalkeun dunia, urangna di dunia kene kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia. Biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia. Wah, cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil, boga motor, soekeun sungut sia ku aing sia. Ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang, rezeki urang, pagawean urang, salamet jeung cilaka geus aya tulisanana, pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana, disaetikeun geus aya tulisanana. Oh, atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur, mangga abdi mah kumaha Gusti bae, urusan abdi mah ibadah ka Gusti, tak kitu maksudna. Ieu mah sok aya bohong tebak kiai si Dorekat teh boga mobil Lexus. Sia mah hasudnya. Hasud. Panjat cenah tunggu Dorekat boga Innova. Oh, ti ditunan Dorekat boga Innova. Sia mah emang hasud, dengki sia mah. Udang-udang doang gede. Lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba nu kumaha. Sanajan urang ngamasunnya dagang teh politik teh susah mah susah bae. Jebel. Nu hese ge ieu hate ulah patula patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah, geus anggeus. Dunia geus atur geus diatur ku Allah. Urang ulah milu-milu. Geus eta mah kumaha Allah, poe dibere naon, poe isuk dibere naon, poe dan saladat dibere naon. Atuh teh mah kumaha Allah. Nggak saya tahu urusan Allah. Bener oge nya. Tuh keur ngaji tutung pulang bener. Datang bae ka imah dagang karung rugi carik. Iya. Tuh kan geus Dorekat bah. Udah mah masa bodoh. Moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal. 1000% moal. Ngemadak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan. Adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atuh pamera Allah. Jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati. Eta cenah segala kendaraan bagus, imah bagus, segala pake bagus. Atuh sih mah hasud sih. Atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge. Enggeus mendingan dibeulem hasud mah. Tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae. Hese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung teu aku bakal kasiapan urang ngan urang moal hasud ka dituna hasud teh can nyaho jalan. Moal aya wali jeung wali hasud moal aya. Moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh. Nya mah geus urusan jeung dunia mah. Nya mah apeng-apengan ge urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah, kumaha carana ningkatkeun ibadah, kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia. Tawa sapira dunia atuh. Dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang. Nu bako mah hanya Allah. Urang kuari mah nu fana menempuh nu bako. Nu fana menempuh nu fana mah sama wajar. Kula jenengan alhamdulillah kiai kuara barang ngadengekeun surahan kiai aju warung kula dijual lah geus mung patali-patali jeung dunia. Oh bagus ya. Aju kuari kumaha? Meuli deui kula warung anyar. Siapa tolol. Jadi berarti siapa pindah ti dunia ke dunia ta mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang. Jadi itu mah kurang laku, nah nganu laku atuh leuwih jero ta mah. Gadanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa. Ayo mobil jual lah ku kula. Ayo kuari kumaha tuh? Meuli deui. Teu mah pindah ti dunia ka dunia. Neangan nu leuwih ngeunah beuki parah ta mah. Naya makudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean ku memang huwa mayyabudullah ala harpin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin
automin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa wa al abdusu Z bangun aku hari menyekelantas bebek lah geus di ka Allah keun bae ku hari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai hayang naon maksudna cenah ge ari maca sholawat mangke dagangna dibere maju. Jadi dunia kena loba sorangan eta maca sholawat mah jahanam maca sholawat cek ahli torikoh mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya hayang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus bertorikoh kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'anna hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah cekna surat waqiah coba kiai cenah golena ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh cekna tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih apa nah iya bagus sebab pegawaiannya nanunya limpang teu fokus aya harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat ala dosu ieu mah geus henteu sia aya zikir bae emang hayang naon teu hayang naon emang sugan hayang maju warung henteu sugan usaha henteu sugan sia urusan-urusan deui dunia mah hina ka mah geus kitu di hati aing cuil urusan dunia maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorga can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah kuduna di makomna makom toriko supi jadi urang lamun pengajian ya urangna ngajina sepinah jeung masyarakat biasa kene dulur hari hayang ka sorga masing daek ibadah geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga masalah ngajina ge sepinah bag-bagana ge lah sapira wudu salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajangji Allah urang kudu ibadah ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka dideukeutkeun sorga jadi masyarakat mah kos kitu tah lamun cek urang ge dolor ibadah mah ulah hayang dunia ulah hayang akhirat hiji we Allah cek masyarakat urang eureum yu ngajina yu asana cek cenah mun teu kaharti urang mah ieu pancen tita ka sorga tita dipenta pancen ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah di ai kiai syariat bae artina nyurahna lamun keur syariat bae aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun andai kata kiai Golkar nyare katakeun torekat asana nonggeng jelema kabeh kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah kudu sing hade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena nonggeng kabeh itu tutah dengekeun Gusti ya moal didengekeun kiai Golkar mah kajen kumaha ge 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana coba pengalaman nyana urang mah pinuku dunia cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia tina dunia kurang didengekeun oh kos gitu coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia buku eta aju morosotkeun sempak bae nonggeng sia kunaon nonggeng entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing kitu pasti ki Golkar ki partai ki organisasi mal bisa kajen kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun pan itu rekat mah ditah ninggalkeun dunia sing hade ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere teh sa ngomong si Akbar Tanjung jadi kiai eta mah kadijana atuh lain
tuh maksud diumangannya na mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi bodoh kipu doli aya ceramah pohara jasa giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy teu beres haji pendi ge ka penopongan sakali salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300 saya moal ka ditu deui ngamuknya nanti ka ditu deui datang ka kuari kurang emang atuh teu diondang ongkoh aduh ya Allah jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia ina ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di kanarakakeun deuk di kasorgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ih ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah jang geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di kanarakakeun pan Gusti teu panas ieu neraka jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa iya naon teangan babaturan sia coba ayo teangan kapanggih Haji Pendi geus leteng jadi iya gede dia oh emang kunaon henteu kunaon ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu aduh jakeun ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan bae tulungan lain heula kunaon ieu kunaon lah geus maklum ya karim masyaallah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naonan teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga wari dunia geus eueun nu aya sorga sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah mangsa mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu eueuh duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ka Allah jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung itulah urang mah dipaksakeun ge assalamualaikum ya aulia Allah sugan aya nu ngajawab balikan deui urang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin nu ngajawab kali deui assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin ieu abdi teu make Maulana soalna di tukang korek Hasanuddin bojong hilu aduh siga ade ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu diba urang lamun zarah ka caringin Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus di dituna bae lamun urang ziarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang ti dituna kos ge lamun urang teu make buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S atuh Salome teh mah dituna tuh aju ditafsiran bae ku Habib Rojak teu beres Habib Rojak ge eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin Banten Syekh Buyut itu Mansur Syekh Agung Asnawi caringin ieu mah keur carita nu apik mentek nyambungnya nama ai urang mah teu can nyambung teu bebas bae seuh masalah sebab urang deuk ziarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam dirinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam
datang ke pasar Serang didinya hiji deh salam deh berangkat terus datang ke pintu Banten salam deh datang ke Kesultanan salam ke Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah tuh entak ente lamun datang ka dinya ke Cikande Assalamualaikum cek tukang ojek teh budak edan beureun ya salam ka aing ya Allah cuma kami micen rokok pan urang dinya bleng kunaon eta rokok dipicen anu ngageugeul di dieu waduh jurig cuma lain kawali ka jurig nah eta lah ya almarhum carita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak Haji Pendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan meuli samping terus bae kunyana dibeli dibayar henteu pintu hek awal tak urang Banten eta salam terakhir salam ka Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sakarek itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna biasa assalamualaikum ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi jero tah aya unsur tah hayang ka alam tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mapatahan pugunya na ge teu nyaho itu biasanya kos gitu hayang ka alam bae urang mana naon ge hayang ka nyahoan teu kudu hayang ka nyahoan tah urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana jadi nyampe mantak kadeuleunna na bangun ngopi bae ngarokok orang keur ngobrol zahirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri pindah nyana ngopi deui ngarokok deui horeng nyana mah keur ngobrol mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos gitu mendingan diseret bae lah geus ya Allah ya yeah. Jadi kuari mah tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusanana kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu bol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana tah bisa ngemat jadi hadir zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang set ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seo lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene urusanana dunia tah mah segala teterak ditembak, segala ngemat, segala nanaon dan lain sebagainya. Tah mah zikir sampah. Nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang. Atau akhirat hayang surga sarua bae. Iyalah wa huwa al abdus su. In utia amila mun dibere nya mah terus bae ngamal we. Sia rajin amat zikirna. Sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande, cikaret, segala macam-macam. Eta pan kos kari itu teh teu beres tah. Wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur ieu mah sok zikir bae pun ku ari tilok hadir mah teu percis percis asal ngawirid pelet sia biar bijin amat ngamal ini roh itu ada atuh aya karasan pan ku aing si anu ku aing dipelet si anu ku aing dipelet bareng menang sataun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirid lah ku karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amila wa ila lamun teu dibere lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ya baturna teh ieu si Jabrik brig sia eta teu wirid depan sia saguru
aing mah tuh kan kos gitu wiridan mah asal aya goro deureun torikoh mah lain urusan kos gitu Allah hiji bae fokus tuh mantak ge mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat bab lawang sorga dibuka brus bab fokus di dunia nage begitu dibuka lawang sorga ahli syariat makan di dunia nage tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup ku deui wabruk ka kana kuda heuy naon eta heuy lawang sorga nutup teu kaburu asup sorga tak diragukeun ahli syariat asup ka sorgana was kitu teh dongengna eta teh nah nyana nanya weh kunaon ditutup deh tuh dititah cek malaikat Ridwan geus apan kami can ara rasup oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh enteng we teh Ridwan deui malaikat Ridwan entengnya sa geus lah sia macana di dunia di urusan warung malulu segala jabatan segala naon geus bagian meureunanan tuh ngan nyanapan ka sorga henteu ka neraka henteu aya di pelataran sorga bae paham nah eta engke wali-wali Allah datang kadinya saya kena rawan di dia ngeskuru amat dahareun teu nginum henteu aing di dieu ieu balen aja pendek ieu mah aduh geus tinggal tulang taleng doang gak deres kulantarannya sok mamaca nah jadi kabawa ke Tuhan saya begitu geus ribuan tahun mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah asal tadi berkatan marah nyahuan kan Tuhan saya emang gosok nyana nyebut-nyebut aing ye ngan eta maksudna nyana salah asal berkat leutik we ngomongkeun emang aing teh nyaho cak Tuhan saya teh kos kitu mentek iya kos kieu ieu datang ka kuru di hareupeun sorga deket ka sorga tapi kuru ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak nah ieu keur carita mah karikatur ahli sufi kos kitu tapi teu nyalah nah al abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kait mah tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teh hasil wa huwa piqdanu dzalikal gharad baru dimaksudin qala bala waji eureunnan ibadahna warajanu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo kan sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah iyalah khosirat dunia wal akhirah rugi dunia jeung rugi akhirat naon dunia rugina falifikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih rugi di dunia keneh teu kapanggih wa mal akhirat pada dina tazawilah lantaran akhirat rugi naon mantak rugi lantaran teu maksud jana jang ka akhirat ya tadi nage dunia nu mantak zalika rugi iyalah wal khusranul mubin rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi fokuskeun kuari mah ibadah ka Allah ulah hayang dunia ulah hayang akhirat fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mah mancing duaan nu hiji Yahudi nu hiji mukmin Yahudi mancing menang deui asal mancing si duaan tuh menang sing salabin menang asal sing salabin teu menang kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak meunang henteu asupeun deui kadinya terus dicidua deh tuh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja deui kadinyakeun deui itu mah geus bin salabin meunang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can meunang hiji-hiji acan balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji tuh parai dipiceun ku jasa pira parai anak loba pemajikan aya meunang parai hiji piceun guys naon tar rahasiana begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu nyana mah ibadah zahirna doang kadeuleuna mancing hayang dunia hatena mah teu hayangan ka aing doang cek Allah melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cek Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina ka makos kitu mah sebabnya nama teu maksud
carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngamenangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah hakan dek dimenangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nyana mah geus disadiakeun widadari mandingan widadari apa mandingan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari aduh nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikatna dek maca sholawat ka Allah bae bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakit kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nyana mah ngan sakit kituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos kitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masyaallah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba Haji Podoli nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu nanaon nya ge atuh Haji Pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nya ge kaluar ka hareup kalau karena Allah cak nya geus lah moal hayang nanaon terus moal murai balik kesalaman di deuleun dibukan teu geura eta naon bagasi tadi dibukan jangan sial amatnya emang karena Allah kumaha gitu jadi berarti mamaca sakitu luar biasa make kinanti make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak ya nihil jasa tabakos itu moal cenah lah kuari mah jatuh maca atuh kuari mah